mah arek ulin udah. Ya sugan. Nangze. Lin mas jeung wakil dusun araya minta dibaturan ieu. Teu geunaheun ye hayang shopping nih ya lah. Gitu ba kita pangabutuh eueuh urang mah. Nah, deui sia tuh kenikmatan di alam dunia. Ayo sedang dan marek peperen juga nararaya di tempatna biar kasih wakil ya cenah mah aya randa anyar si Iro gitu loba motor balata kereta malah gunung situ urang lamun dipakai pelakuan lah aduh tianan coba ya tianan guys dia kembali pengen aktifkan ya ya, ada dia, ada spesies lah. Lah tangkang ngerakeun ya. Ai jelema ganteng mah lurah gagah. Pamajikan karak 15 hayang mahi 20 hiji kitu ge mah. Rasa ameh saloba-lobana 20 hiji teh. Mending we ke boga anak teh kira-kira kurang lebih 2 tim sepak bola ya mah nanti kudunan ke luar negeri lah jadi kalau banding gitu mending rada ngarapiak berenang ya hari ganteng mah piraku randaan sakitu tulisna duit mah ngelek penting mah. Ayo Kukut, orang lihat deh ya dengan bikang nih lah. Cing lah jadi dak. Bari kontrol anak buah ya sugan araraya si dusun si wakil jeung silin mas nyawa araya di mana main teh ya. Aduh, kamarana pawongan ya anak buah. Waduh, sainganan belaan. Waduh, bener-bener ya belaan itu. Waduh, weh, coba aja, lain mas udah, pakai dusun. Weh, les, udah, weh. Waduh, iya si kentung menisarwana, iya menekuat bener-bener isarete mah iya tu menang de hudang mah iya. Pupurisan, si dusun kamar kayu dari itu menekuat. Oh kabar berita anak. Weh, dong, weh, udah. Weh, ya kumaha patroli teh yang penting yang menuayak yang menitibrakan hawaii untung ya. Patroli penting teh pelurah eta teh. Waduh, tenannya.
Tuh, urang raya. Woi. Aduh, ampun. Udah. Ya, geus burit. Waduh, kurang ajar bener aja. Belang ngaburan. Aduh, udah. Eta. Waduh, ieu kumaha urusan ieu? Geus eta. Tentong. Geus saya udang mama sakar kana bibirnakeun rah anu udang. Ye. Itu mah harunya nu tinggal. Poe kieu nya. Heeh. Saya udang kumaha betul. Masya Allah kumaha wae gaji meni kuat sagede-gedena meni 15 juta mana ada sesuai jeung beuteung na manehna mah. Rah, ku duit teh rah. Si eta mah gila duit dah. Wah, urang coba kitu carana mah. Kan, hanya udang moal dia make duit bae. Siap orang. Komandan. Aduh, kasarean yo. Tas ngaronda, komandan. Aduh. Yang ngaronda jauh teuing. Oh, pamajikan hungkul teh diudangkeun sugan teh aya palurah ka dieu. Aduh, hampura we palurahnya. Ayo sok dihampura ari kitu carana mah. Ieu kumaha komandan sim kuring ieu? Teu gaduh cicis. Ah, gampang geus mah Pamajikan aung-aung wae pamajikan. Aduh, teuing kumaha wae ieu palurah. Aduh, komandan. Heuh, soalna kaambe ieu duit aduh teuingan jadi kaambe ta duit nu 50 sen cek ka komandan. Lamun teh make duit lah. Untung mah maludang. Sok ka dieu atuh Pak Lurah nih. Tangke penting mah wayahna bari ngintip randa anu 3 poe teh ka diserahkeun. Aduh, kamari geus. Kadinya simpuring nganakeun Pak Lurah. Tah, ari kitu mah oke. Bila mana orang sase, orang teh ngaducu. Siap komandan. Siap, pakai sepatu. Siap. Ayo, pakai lah. Ayo, siap. Siap, komandan. Pulang ngerak tuh, nganjang, ngantur nganjang pulang. Siap komandan. Ya, pano. Tah, duitnya tah. Saya turun ke pamajikan ke nyangu di imah. Siap komandan, terima kasih. Iya, Terima kasih. Ini biar gempur si wakil yang si dusun. Ya. Koyo. Ya. Orang biasa, orang pan si dusun si wakil. Amun ku orang di bejaan mah, jadi supaya ulah kanyangan ku pamajikan. Siap komandan. Alhamdulillah komandan hatur nuhun. Oh, siap komandan, siap. Siap komandan. Siap. Aduh. Ya kumaha ya make baju teh komandan. Aduh, tengan. Ay tenang. Hilang. Aduh, tengan ieu kumaha komandan? Ya komandan, aduh. Komandan buru tulung aja. Kumaha ya aduh. Tengan. Aduh. Bantuan wah. Tah, geuning. Hatur nuhun komandan. Aduh, siap ya. Ini deh ya aduh. Kumaha ya komandan ya. Oh, jeung geuning bos. Komandan aduh. Komandan aduh. Tadi obo mau aja. Nah, ora ngomong sama ulin cenah kamari teh. Bae ngaragoan wae geurah ieu can datang kena wae dusun kemana. Ini urang geus ngarumpul ya tah baju sampai halus tah. Pengawal ya mau pengawal rek imah randa biasa urang masih duit loba lain naon. Lurah Indonesia tuh mah. Tuh, dusun rah, dusun. Dusun. Waduh, aing mah meuni di tangan ka mana ari tu ka dieu meuni kuat karak nongol si dusun. Lurah. Halo, Rah. Eta si dusun.
Oke lah ya dusun lah. Wah, lamun teu pake topi teh kurang kasep teh geuning dusun teh gitu. Ini tak di bawah desa. Ah, mah kumis na gede. Kumis na gede lurah mah. Jadi budek di koran ya. Lempar ke sana sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Waduh, teuing kamar wae, Jon. Aya. Jeung lurah moal salaman emang itu. Salama ka dia tuh. Jadi bikilu nanti Orang kita betul. Kita dusun wae. Usulan nu kitu mah. Siap komandan, ada kopi moal. Siap. Tah, komandan buset. Sun. Panggung. Ada atuh Pak Komandan. Mau ngopi. Oh, mau ngopi? Oh. Waduh, tadi mana wae dusun kita di tarungguan ieu kan ya. Waduh, tinganan Biasa tongkap. Ari dusun kasep mah kieu. ya dusun kasep po. Nah, dusun. Bener geus teu kapala gelo ieu urang. Siap komandan. Waduh, ya ampun Pak Komandan, aduh teuing. Atau buat jangan coba atau aku tinggal aja di Siap komandan. Toko di atau di mah. Ya siap komandan. Ya aku ini urang jadi teh. Siap, Kamu Komandan. kieu kawan atuh. Ieu jelema rek nganjang mangka ieu men kuat teu kapal rek. Oh, siap komandan. Eta di mana kalanana? Di basi mobil. Aduh. Siap komandan, siap. Waduh baraburu ya Siap. urang arek liar ya. Mobil itu mobil. Siap komandan. Masih mana komandan? Mobil itu mobil anu koneng harusna. Mobil. Heeh. Aku siap. Teuing. Motor komandan. Oh nya asok nu jeung motor Aduh, itu. teuingan. Ya komandan, siap. Siap. Ya, terima kasih. Kalangan komandan. Iya, siap. Ayo orang ulin kain meranda lah. Siap, komandan. Lah. Nyalahan komandan. Aduh. Iya nyalahan. Iya, iya. Waduh, dibalik iya. Cun ya make ieu teh kumaha sih ya komandan. Aduh. Dibalik iya. Balik. Balik ya. Orang kiri mah dulu. Tarik tuh. Hai buat teman-teman semua, kembali lagi di channel Anak Kampung TV. Buat kalian mohon bantuannya ya untuk apa? Untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk mohon bantu untuk di subscribe ya. Dan perkenalkan ini teman-teman saya nih, para sahabat saya ini ada wakil. Saya Budi sebagai wakil. Saya Herman Gunang sebagai lurah. Dan ini dia. Saya Anantung sebagai Ringmas. Siap. Saya Itok sebagai Ulis. Dan saya Asep Nadar Abdurrahman sebagai Dusun Anak Kampung TV. Mantap.